Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadaya. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun di hanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna si kamileung dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-52. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu dongeng sunat teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan ka mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra punten anu kasuhunnya ieu mah mung carios daripada sanes kiai sanes ustad sanes sanes ini pilih aya anu teu sapagodos sareng pribados nya carios ieu si kamileung eta sanan anu keur ngebuka jalan kahirupan manehanana dibarkeun agama Islam pilih aya anu teu sapagodos punten para mitra kaum dangu sadayana panji sanan anu ngajarkeun ilmu keagamaan di poe ka poe beuti loba tapi memang sakampung eta aya we di antarana anu ngebangkang aya wae di antarana anu memang kekeh kana pamadeganana yen ajaran leluhur manehanana anu memang kasebutkeun hebat kasebutkeun manjur oh dina jajampeanana oh dina jangjawokanana eta ojeg dina hiji waktu panji sanan aya nu nangtang sabab ngarasa kampungna kaganggu eta jalma teh kasebutkeun nya sainganana Kisabda tangtu sabab Kisabda anu minangka pamimpin di eta kampung sakabeh jalma taluk kas Kisabda tapi tetap jalma sanajan dina rupa taluk aya nu pro jeung kontra teu beda di zaman kiwari we pro jeung kontra ti baheula keneh memang aya eta jalma anu tukang ngahuru biru halangan karena paniatan alusna panji sanan anu ngaran Ki Marupati jeung Ki Sudal hiji tokoh sainganana Kisabda ngebogaan aji kasakten anu memang hebat sanajan elmuna hebat sakumaha hebatna eta jalma tapi tetap Kisabda anu kapilih dina pemilihan sabab di kampung eta aya pemilihan Kisabda anu kapilih lain ku elmuna anu luhung sabab Kisabda memang disahanapeun Ki Marupati Ki Marupati anu ngunek-ngunek sabenerna mah ka Kisabda tapi sanajan ngunek-ngunek eta keputusan masyarakat urang dinya mimiti mah teu ngahuru biru ka Kisabda itu ceuk ieu tapi sanggeus nyaho Kisabda anu milu ka salah sahiji jalma anu anyar pinangih anu ngaran Panji Sanan Ki Marupati jeung Ki Sudal harita babadamian jeung rahayat-rahayat nu lainna anu encan asup tur milu ka Panji Sanan iseumeun itu jeung ieu pajarkeun teh cenah moal aya ajaran anu panghebatna moal aya sesembahan panghebatna iwati nyembah kana naon anu ku urang ayeuna disembah nyaetana nyembah kana nanaon wae kana tatangkalan kana tatanen jeung sajabana sabab eta anu nguatkeun ka urang teh mangrupakeun peplakan urang eta anu kudu disembahna ceuk manehna masyarakat didinya perang sabil hatena antara percaya antara henteu antara rek milu ka Panji Sanan atawa tapi memang kasieun gede ku kasieun Ki Marupati jeung Ki Sudal kasebutkeun hiji jawara anu tangguh hiji jawara anu langka pilawinanana sanajan Ki Sudal sorangan rek sanajan Kisabda sorangan moal mampu upama Kisabda ditarungkeun jeung eta jalma ngan Kisabda kapilih teh kulantaran Kisabda boga bijaksana kapilihna Kisabda lain ku ilmu panemuh jampe pamake nu hebat tapi ku kabijaksanaan Kisabda anu nuturkeun kana naon kahayangna masyarakat
henteu patojaiyah jeung masyarakatna, henteu patojaiyah, henteu berlawanan arah jeung masyarakat jeung rahayat Desa Kumpal. Antukna Ki Marupati gayakeun babanimian. Dina hiji peuting sakabeh rahayat anu teu milu ka Panjisanan, anu kontra jeung Panjisanan, harita ngabelot milu rapat ka Marupati jeung Ki Sudal. Pok Ki Marupati harita ngomong, bari ngurilingkeun paneteupna ka sararea jalma-jalma anu keur sarila marenep. Ki Marupati anu ngareneng diuk jeung Ki Sudal, dua jawara anu cida pisan dipikasieuna keluarga urang dinya. Sabab geus kanyahoan ilmu panemuh jampe pamakena aji kasaktena memang luar biasa. Kasakabeh rakyat Kumpal, ulah Ki Marupati arek ngajak kasakabeh kunaon kampung urang ayeuna jadi kaismeuan ku jalma anyar pinangih kudu ngaran Ki Panjisanan. Aya nu apal? Eueuh Ki. Eueuh. Eueuh. Jalma anyar pinangih anu nyebarkeun cenah eta teh agama Islam, agama naon? Kapan urang sakabeh ti baheula ti nepi ka ti mimiti turunan-turunan urang, ti mimiti kolot-kolot urang, pupuhu urang teh ngalap ajaran teh sesembahan urang teh nyaeta kana naon anu dipelaku urang. Nu geus nguatkeun, nu geus kadahar, anu geus ajari daging kapanan. Eta kapan? Saban taun urang kudu neangan tumal tangtuna supaya kahirupan urang leuwih makmur. Karasa ku urang kabeh kapanan coba? Aya nu ngarasakeun boh panyakitna, boh itu, boh ieuna. Tapi ayeuna ku datangna jalma nu anyar pinangih nu ngaran Panjisanan geus jelas. Desa Kumpal ayeuna geus jadi dua bagian euy. Desa Kumpal anu milu ka Ki Sabda, anu nganut ajaran anyar, anu dibawa ku eta Panjisanan jalma anyar pinangih. Heran aing oge. Aing kakara apa sebenarnya aya ngaran Panjisanan anu datang ka ieu pitempatan ti kamari teu kamarana teu ngalaporkeun sagala ka aing. Aing geus kieu ngalaporkeun ka aing. Coba lamun ti kamari ngalaporkeun ka aing beureun ditabrak ku aing, moal aya kajadian panyimpangan anu asup kana agama-agama anu lain pan. Ajaran-ajaran anu anyar model dibawa ku Panjisanan segala rupa, make jeung ngadegkeun imah butut kawas kitu naon teh? Masjid Ki. Masjid apa arti saha masjid eta teh? Ya cenah nyebutna masjid eta mushola cenah kitu atawa langgar cenah kitu. Teu ngarti pokona aing. Urang teu ngabutuhkeun nu kararitu euy. Urang mah jang ibadah di mana wae ge bisa. Ek di kebon, ek nyemah tangka sampe, sabab eta tangka sampe teh hakaneun urang kapan sampeuna. Cari daging keur urang. Gitu. Terus ayeuna rencana urang teh kumaha tuh Ki? Rencana urang jelas. Rencana urang jelas, urang ancurkeun paniatan jalma-jalma anu memang karurang ajar kawas kitu ka asup si Sabda euy. Urang ajarna karana eta si Sabda mentang-mentang ku urang dipilih baheula. Milihna si Sabda ceuk aing naon baheula. Nu dipilih teh kudu nu luhung elmuna, cemar panalarna, sakti mandraguna, lamun aya naon-naon bisa meperna, bisa ngabentenganana jang rahayat urang dieu. Coba si Sabda cenah beja kamari sageprakan teu weuna naonan cenah ngalawan eta Panjisanan.
Nuantuk nasib Panjisanan jadi berkuasa segala rupa di dieu. Seolah-olah jadi raja, seolah-olah jadi pamimpin kapanan. Teu tarima kuduna urang teh euy. Saha nu teu tarima di antara urang? Teu tarima ke. Sararea nyebut teu tarima. Saha nu bodoh? Abdi ge nu miliki sabda. Kaduhung mah di mana-mana ge terati heula tapi lamun geus kajadian kawas kieu kakara calangap bari gogodeg teu ngaku kana kesalahan sia teh. Pilih pamimpin teh nu sakira-kira adil. Apan ki sabda mah baheula adil, bijaksana jeung sajabana. Buktina ayeuna geuningan make jeung milu ka jalma nu anyar pinangih kanu ngaran Panjisanan cenah. Jeung kawas kumaha babengok eta Panjisanan teh aing mah teu ngarti da. Kasep ki cukup ku kasep jadi pamimpin mah. Sajabana kasep teh pinter. Pinter naon sia teh? Pinter dina sagala rupana ki. Ngajarkeun itu ngajarkeun ieu pinter. Pokona mah luhung ku ilmu jemar ku panalar. Urang ajar sia, pake jeung muji-muji jalma anyar pinanggi sagala rupa. Boa-boa sia teh dibere duit jeung channel henteu. Henteu ki ampun paralun. Nah tuh. Nyemenang kitu kakayaanana ki. Cik ayeuna cek pamanggihna ki Sudal kumaha Sudal? Jadi kieu ieu teh sabenerna mah kampung urang teh memang geus kacolongan ku hiji jalma anu teu dikanyahokeun nyaho-nyaho datang ngajang elek dihareupeunna ki sabda cenah mah ngadenge teh dianggapna dewa. Ari pas nyaho eta teh geuning bangsa manusia. Samalah cenah make sajak sagala cenah. Kula datang ti alam kabebasan. Kula hadir rek mawa harti. Kalaka jadi panincak kula cenah kitu ngomongna teh. Maon teh maksudna? Nyaduka teuing kurang oge nu apal teu ngarti. Nu ngarti mah nya nu ngomongna we eta mah. Tukang dongeng we teu ngartieun teh. Seceplak lah tukang dongeng mah. Tong seuring ewa ieu teh. Yang ewa teh lamun beurang, lamun penting mah lain deui hartina teh. Nah, teu kudu dibejakeun. Bejana cenah satengah ti warga kumpal teh cenah geus di keureut. Keureut kunaon dieu teh? Geus dikeureut cenah cucunguranana bobogaanana urang lalaki pajarkeun teh cenah disucikeun. Aing jadi teu ngarti kunaon dikeureut bobogaan jadi susucikeun kumaha pamajikan-pamajikanana tuh ieu teh. Maksudna pamajikan kumaha? Kapanan etana dikeureut? Etana teh etana naon? Tah ieuna ieu tungtungna teh cenah dikeureut cenah. Ngan aing mah curiga jeung kana beheung-beheungna ieu. Siga mencit kuya we meureunnan. Kececet teuing eta sabaraha emereun eta. Di warga nu sakitu lobana. Hantem eta digoreng jigana mah. Lalu cuk. Araraneh mawa ajaran make kudu ngeureub si kuncup sagala rupa deh. Kula sabenerna hayang nyaho naon anu rek diajarkeunana nyaeta ku si Panjisanan. Agama ki. Agama naon? Cenah ceuk beja nu katarima ku kuling mah eta agama teh ngaranna agama Islam cenah. Agama Islam. Agama Islam. Agama Islam kakara ngadenge aing saumur hirup dalam dunia. Ke ari sikum eta si Panjisanan teh sabenerna urang mana atuh teh? Mata kueun apa Panjisanan datang ti mana? Kan eta we cenah. Make jeung sajak kula datang di alam kabebasan. Kabebasan naon ieu teh? Kula hadir rek mawa harti cenah. Hartina naon ieu teh? Ieu nu kudu diajar, nu kudu dijabarkeun ku urang. Kula datang ti alam kabebasan. Kula hadir rek mawa harti.
Lamun dibulak, dibalik, dibelok, dibekok. Eta teh mangrupakeun simbol keur manehanana rek mawa harti. Ngandung harti. Mawa harti. Naon atunya pabeulit aing ieu? Sarua aing ngadegekeun pabeulit mun kieu mah. Geus tong dibahas. Pabeulit ieu. Intina mah manehna mawa simbol. Kula hadir rek mawa harti. Arek ngabejaan hartina mah kasararea. Ku jalan beureunan nyebarkeun atawa naon. Memang kitu tujuanana teh sekarang kurang ajar eta. Cenah nu disebarkeun teh mangrupakeun agama, ajaran. Ajaran anu dibawa ku si Panji Sanan teh nyaeta cenah agar ajaran muslim, ajaran Islam cenah euy. Sabenerna dewek aya ngageprek kana gegetokna eta hulu. Unggaran Panji Sanam oge kasih sabda anu gampang kamaruhan kapangaruhan ku jalma. Anu model kitu. Jalma anu saliwat anyar pinangih datang culang-culung ka kampung urang, ka desa urang. Bari seolah-olah jadi raja, jadi pamimpin, ngawasa dina sagalana marentahkeun itu, marentahkeun ieu. Make jeung wani ngeureut kuncup-kuncup jalma sakitu lobana atuh ngareluh pamajikanana. Lantaran cenah sok sieun ka panggawe cenah jeung beheung-beheungna cenah kitu. Ah, piraku cegeng teh. Muhun cenah aa. Kitu. Sabelan cegeng teh. Cik ayeuna ceuk sudal kudu kumaha urangnya hareupanana. Urang teh nyang hareupanana ayeuna kudu sacara alus. Sabab kula nyaho kisabda. Sabab kula nyaho eta jalma nu anyar pinangih datang ka kampung urang anu ngaran Panji Sanam lain kur mawa ajaran anu memang teu kaharti ku urang. Tapi jelas manehanana ngabogan aji kasakten anu bisa meper kana sagalana. Moal samata-mata manehna datang ka ieu kampung lamun teu mawa aji kasakten anu hebat. Memang bener. Jadi urang teh kudu pura-pura. 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 Lamun pura-pura kumaha lamun dikeureut? Ya palebah dinya nama ulah. Urang bisa alasan. Urang ngomong we hayang ngarti heula. Lamun geus ngarti kitu urang bakal taek dikeureut kitu atuh sia teh. Sing boga kahayang sing boga akal. Ulu we botak sia ceulir bing tapi akal teu boga. Nya euy. Tah eta batur bisa langsung dikeureut kawas kitu. Batur mah memang teu boga otak. Kadenge ceuk nu lainna. Wah ieu hade Keureut. ai geus dikeureut ngelel. Lantaran dicarekan ku pamajikanana. Kurang ajar si Panji Sanannya. Kaheureuikeun teh kana bontot. Terus ayeuna urang teh kudu berlaga sopan santun dipake ka Panji Sanan ulah sotok. Ulah bobolotot kudu pura-pura ngagugu lamun aya naon-naonna. Sabab lamun urang ayeuna popolotot bisa we Panji Sanan bakal teka-teki. Bakal waspada, tapi lamun urang sopan santun ka manehanana jelas manehanana bakal kalengitan jiwa waspadana. Sabab urang ngarasa manehanana ngarasa teu kaancam. Ieu. Nu model kieu nu dibutuhkeun jadi pamimpin teh dengekeun ku sia. Make jeung marilih ki sabda sagala rupa ti heula. Yeuh nu kieu nu kuduna jadi pamimpin mah. Aya model si sabda nu beletang-beletong kawas kitu. Kadenge kahalusan ti Panji Sanan daek dikeureut. Beletongna tah. Urang kudu kumaha tuh ya sebenarnya ya? Sakumaha omongan anak ki sudal bener.
urang ayeuna tong gagabah euy. Sabab datangna panjisanan ka dieu teh moal ujug-ujug. Apanan geus jelas kula datang ti alam kabebasan, kula hadir rek mawa harti. Kalakai padincakan kula cenah. Tangkal ranjangna kula. Itu usak itu ge dewek geus ngarti. Panji sanam ka dieu datang teh rek mawa harti rek nebarkeun pangabisana manehanana ek diterapkeun ka sakabeh masyarakat-masyarakatna saha nu kaismeun eta nu beunang. Sabab ceuk beja aing ngadenge kamari panji sanam teh tara amek tara itu tara ieu. Sanajan cenah disiksa harita ku bisabda tapi dah heuh teu nanaon disiksa oge. Alah bisabda hungkul nu kokoloyongan cenah jiga ayam pelung nu eleh tarung. Nu antukna kisabda taluk dina talukna eta kisabda wakca. Lamun aing eleh dina tilu jurus aing bakal sumujud ka sia cenah teu kisabda. Nah ari pek teh bener tilu jurus geus teu kitu geus teu kieu. Apanan kahakan ku omongan sorangan kisabda teu bisa kumaha. Nu dasarna kisabda saurang satria ngomong beureum nya kudu beureum ngomong hejo nya kudu hejo. Teu bisa bulak belok juga orai welang. Kudu tepat naon anu diomongkeun. Memang alus sabenerna mah kisabda mingpin dina sagala rupa ngan eta ku gagabahna make wani ngucapkeun dina tilu jurus urang lamun eleh arek sumujud tur arek milu ta eta nu jadi kelemahanna kisabda. Padahal kisabda lamun ngalawan ngabeakeun aji kasaktena jelas ceuk pikir kula kisabda bakal mampu ngelekeun panjisanan. Eueuhna naonan? Katingali tina awak anu begang buhuk anu panjang ceuli anu rebing ngan pedah beungeut anu kasep. Buat teuing beureun-beureun sukuna marere naon teh? Teu make senal-senal acan geuningan. Ceuk saha teh teh geus papanggih wae? Ceuk patur. Pan iraha aing bapapanggih. Make jeung nyebutkeun ceuli rebing sagala rupa sia kawas di tempoan we. Biasana we ceuli nu kara itu merebing. Ai. Geus ayeuna mah kitu we. Keur ti kula ayeuna sakabeh anu kontrakna kasih kumpal ka desa kumpal anu kontrak kasih sabda. Anu ayeuna nu di dieu berarti mihakna kaki sudal jeung kadewek. Hartina naon parentah dewek ayeuna kudu dilaksanakeun ku ilaing. Mimiti naon anu diomongkeun ku si sudal. Lamun ngomong diareupeun ki panjisanan atawa jeung saurang teh kudu saolah-olah hebat tunduk laku jeung ieuna supaya panjisanam teu ngarasa kaancam jiwana. Supaya panjisanam salat boga pikiran diperhatikeun ku urang-urang sadayana. Urang kudu mangut kisabda lamun ngomong kieu ngomong kitu ulah aya anu ngabahak. Tuturkeun ka hayangna kisabda. Tapi engkena urang bakal berhasil, urang bakal nyieun kabijakan-kabijakan anu lainna. Panjisanan urang gugurkeun ku urang. Bagianana aing jeung Ki Sudal. Kumaha satuju? Ayo! Sanggeus puguh kitu mah palawarga harita recok barang dahar da memang disadiakeun jeung sajaibahan. Ngaran-ngaran kampung kumpal teh kasebut kampung anu unggul, kampung anu memang gemah ripah loh Cinawi segala nyampak segala aya. Teu hese barang dahar, teu hese tetangkalan, teu hese itu, teu hese ieu. Pelakan naon wae segala jadi. Pokona kampung Kisumpal teh, Kumpal teh, desa Kumpal teh kasebutkeun desa anu subur-suburna di antara desa. Kus kasuburanana eta desa angkeuhanana para desa Kumpal, khususna para pamimpinna. Akibat disemah pelakan segala rupa ti mimiti pare jeung itu ieu teh disemah kumanehanana.
Sabab eta pare teh cenah didahar ku jalma. Sanggeus didahar ku jalma, awak jalma bakal kuat, bakal itu, bakal ieu. Disembah. Sasatoan domba, hayam nu kararitu nu kira-kira ngajadikeun daging disembah. Jadi sesembahan teh di bangsa kampung kumpal mah memang nu kararitu. Lain kana panon poe, lain kana naon. Kan kitu we. Sabab manehna percaya, manehna bisa hirup, bisa naon teh ku ayatna hakaneun, ku ayatna dahareun cenah. Saliwat mah siga anu bener tapi dah heueuh. Babadamian di imahna Ki Marupati jeung Ki Sudal harita geus beres. Rakyat ngabrul ka luar, oncor pabeulit mana-mana. Sabab dina waktu harita encan aya lampu itu jeung ieuna iwal ti oncor nu digunakeun we ka mana-mana. Beda jeung zaman akiwari. Kampung Baulisung oge ayeuna mah listrik geus kagempur. Baheula mah porobah. Sedengkeun rarapatan eta teh aya nu ngadengekeun. Ki Marupati Ki Sudal teu sabar, teu sadar. Yen dinya jero eta rapat teh tetela aya anak buahna Ki Sabda anu ngaranna nyaetana Si Bakul. Si Bakul mangrupakeun muridna Ki Sabda. Ngan sararea oge eueuh nu apal yen Si Bakul teh beurang peuting sok di imahna Ki Sabda. Si Bakul anu teh nyirikeun harita anu sok biasa dititah itu jeung ieuna we ku Ki Sabda. Jeung kuno lainna warga-warga sabab Si Bakul dianggapna jalma anu memang walaweuleuh. Si Bakul oge ayana di dinya sapodo teuing we teu dianggap ku sarara oge. Goh Ki Marupati oge ku Sudal jeung ku masyarakat urang dinya oge. Teu dihalingkeun, teu dieuhkeun, teu ditanya, teu di kada kul we Si Bakul mah. Mantak disebut Si Bakul teh jalemana tukang ngadekul. Kuas boboko. Jedog we dina naon-naon. Sebutna ge jalma walaweul Si Bakul mah ngomong teu pararugu. Tapi sebenarnya Si Bakul teh henteu kitu. Lantaran memang ku Ki Sabda ngahaja dijieun mata-mata sabab Ki Sabda waspada anu ngaranna Ki Marupati jeung Ki Sudal anu memang sababaraha taun ka tukang pernah mere ancaman ngaliwatan anak buahna Ki Sudal. Si Bakul anu dijieun pelor, dijieun itu jieun ieu. Si Bakul anu diwarah ti leutik di imahna Ki Sabda. Si Bakul anu ngagugu kana naon ti tahan Si Sabda. Sabenerna mah Si Sabda teh atanapi Ki Bakul teh pinter ilmu bela diri. Sabab murid utamana Ki Sabda tangtuna. Anu latihanana tare kanyahokeun ku umum. Latihanana memang di tempat anu memang tinu hara-haraeun. Tara kanyahoan ku sah-sah. Sanggeus buriak sararea ararinit. Kasup Si Bakul anu ngaleos harita bari sura-seuri surongah sereng. Sararea ge geus eueuh medulikeun ka Si Bakul da memang kuas kitu we kalakuanana. Padahal mah sabenerna mah Ki Bakul mah teu kitu. Ngan Ki Bakul anu memang dijieun mata-mata ku Ki Sabda. Dina kaayaan peuting panjisanan anu memang keur kaayaan dari masjid di Tajug. Jeung Ki Sabda. Dibarengan ku bapak-bapak anu lainna. Ngan ibu-ibu memang eueuh. Urang leuwih meureun 15 urang anu ngariung milu pangaosan dina peuting hari. Bisa panjisanan salaku pamimpin eta majelis. Seperti biasa we mere ceramah itu jeung ieuna mere saran jeung sajeba. Tinu leutik nepi kanggo gede tina dasarna harita ditetek kisanan supaya jalma-jalma urang dinya ngarti naon ari hartina ieu naon ari hartina. Supaya henteu dina teu bingung dina ngajabarkeunana. Panji sanan ngajabarkeun nepikakeun jalma-jalma ngarararti. Barang keur kitu katingali Si Bakul harita datang, jol-jol ge ke diuk teu uluk salam teu naon. Ngan Ki Sabda anu ngarti hungkul ka Ki Bakul sedengkeun jalma nu lainna memang teu ngarti sabab Si Bakul nu memang kitu.
Panji Sanan anu netep kasih bakul anu beda. Panji Sanam si anu ngarti karena naon anu di bawa ku si bakul. Aya dina hatena si bakul. Panji Sanam anu netep seukeut kasih bakul anu ditetep nyata si bakul ngageter hatena. Tuani padu tetep jeung ki Panji Sanan padahal mah Panji Sanam ku tiba netep hungkul teu sabaralina ku sararet-sararet tapi nu tumibana kasih bakul diri ibarat sorot mata nu pinuh ku silalatu anu nembus kana jantung manehana. Kisabda harita pok ngomong, "Bakul, Mohon bah." Jeki bakul harita. Di dia diukna kul. Jeki bakul harita kur kitu we. Jalma-jalma nu lain oge harita ngareret ka si bakul. Si bakul harita nu ngagigiwing sarung bari jeung teu dipake kur simutkeun we hungkul. Nemongkeun si bakul teh jalma nu walaweuleuh padahal mah sebenarna teu kitu. Bener sebenarnya si bakul teh. Ngan pedah memang ajaran Kisabda memang kudu kitu. Ulah nemongkeun sadajan kumaha. Sabab ayeuna masih kena dipake nya meureun engke-engkena mah moal kitu. Di waktu ka waktu kurang leuwih meureun sababaraha jam kaayaan eta riungan atanapi ceramah lah anggap we pangaosan. Panji Sanam harita nutup acara kalayan ngadoa itu jeung ieuna. Sanggeus kitu Panji Sanam harita laleumpang duaan jeung Kisabda ngareneng dituturkeun ti tukang saurang ku si bakul. Pok Kisabda harita ngomong rada gagarenengan henteu pati tarik teuing lantaran sok sieun aya nu ngadenge. Panji Sanam, kaula kumaha Kisabda? Sabenarna ye si bakul teh jalma waras jalma hideng. Kula ngarti kula nyaho bakul sabda. Nah Ki Panji memang terang gitu. Kula ningali sorot panona ge memang geus apal. Yen ieu jalma nu ngaran si bakul lain jalma anu biasa. Tapi si bakul anu memangkeun kasebutkeun luhur ilmu jemal panalarna. Murid anjeun pan. Nah gini Ki Panji terang kaula apal. Bakul Ki bakul harita manggut. Teu kudu manggut. Jawab be kaula. Sabab kula geus apal. Anjeun bisa ngomong, anjeun bisa bencengkrama. Ki bakul harita molohok. Bari ngeret ka si Sabda. Ki Sabda harita manggut. Nandakeun satuju kana naon anu diomongkeun ku Panji Sanam. Benar naon anu diomongkeun ku Panji Sanam teh. Yen anjeun teh memang bisa ngomong, bisa bencengkrama, bisa itu, bisa ieu. Teu kudu ragu ka Panji Sanam sabab kajeun kumaha Panji Sanam memang geus apaleun kaidap. Kairaing do. Jantan Gusti Panji Sanan teh parantos terang abdi tiasa nyerios. Kula geus nyaho. Anjeun lain jalma anu bigeu. Sorot panon anjeun nunjukeun yen anjeun pinuh ku pangarti. Aduh, hapunten Panji Sanan. Kula jalma biasa kur sakadar jalma nu nyobaan satiasa tuhu we ka Kisabda pamimpin kula. Alus. Kula satuju. Memang kitu. Cukup kula tiluan anu apal. Saha sebenarnya anjeun? Mohon Gusti Panji Sanan. Teu kudu make Gusti. Cukup Panji Sanan we. Kula lain raja. Kula lain pamimpin kerajaan. Sumohon.
Ayeuna manggeus ilaing milu ka kula sabab aya nu rek ditanyakeun ku kula. Sumohon abdi oge aya nu bade didugikeun ka Ki Sabda. Aya naon? Mun kewe sanggeus puguh kitu mah harita Panjisanan jeung Ki Sabda harita ararinit. Saterusna Ki Sabda jeung Panjisanan katut ki si bakul Rasup ka imah nu saterusna kana tempat anu memang rahasia. Ki Sabda anu boga imah memang ublag-ablag. Ki Sabda anu minangka pamimpin dia tapi tempatan. Disiapkeun itu jeung ieuna ibarat rasa ngeraja we. Kerajaan di tempat anu hara-haraeun. Imah Ki Sabda anu mentereng lain beja. Ngan pedah henteu ditaretes ku emas we, tapi sagala rupa diukir, hasil karya urang dinya, urang kampung kumpal. Lantaran ningali Ki Sabda anu memang kapemimpinan anu bijaksana itu jeung ieuna taragetas harupateun umatak warga dirinya nurut ka Ki Sabda. Ki Sabda lain teu ngarti ku ayana Ki Marupati jeung Ki Sudal anu memang terus ngabayangan ka diri. Tapi duka kunaon Marupati jeung Ki Sudal ngarasa segan, ngarasa teu wani kumaha-kumaha, teu wani ngaganggu-gugat ka Ki Sabda, padahal ilmu Marupati teh jelas jauh disaluhureun Ki Sabda. Di dieu memang boga keanehan keur Ki Sabda. Aya naon jeung Ki Sabda anu memang Ki Marupati anu teu mampu atanapi teu daek ngahuru biru ka Ki Sabda jeung Ki Sudal. Aduanana jalma anu kasebut panggagahna di dinya eueuh nu wani ngaganggu ka Ki Sabda. Lamun ditanya alasanana memang Ki Sabda anu geus dipilih ku rahayat. Saban ditanya teh memang alasanana dipilih ku rahayat. Tapi dibalik eta Ki Marupati jeung Ki Sudal jelas rasa teu satuju tur nyieun cara-cara supaya Ki Sabda lengser, supaya Ki Sabda itu. Tapi teu wani terang-terangan di dieu bedana. Si Ki Sabda anu ayeuna kasebut berkuasa dia tapi tempatan seolah-olah jadi raja we, sanajan lain raja lain kerajaan. Tapi jalma-jalma didinya nganggapna Ki Sabda teh merupakan pamimpin atau raja. Sabab ajaran-ajaran anu memang dibawa ti luluhurna. Hiji pamimpin teh cenah dianggapna raja gitu. Mantak nganggapna Ki Sabda teh raja we kajenting kaayaan kumaha. Pok Ki Sabda harita geus ngadekul sarila tiluan. Bari neuteup seukeut ka Ki Bakul harita neuteup atanapi ngomong. Cikan kula hayang apal aya naon sabenerna Bakul anu rek dibejakeun ka kula teh. Hampura Ki Sabda bisi kuring salah. Tapi piraku salah sabab kuring ngadekul aya di hareupeun maranehanana, di hareupeun Ki Marupati jeung Ki Sudal anu ngarancanakeun jet arek ngaruntuhkeun sagala rupa anu dibawa ku Panjisanan. Rek ngaruntuhkeun naon anu dibawa pangaruh ku Panjisanan. Di mana teteh ngomongna? Di imahna Ki Marupati sabab tadi peuting teh memang Ki Marupati ngayakeun rarapatan jalma anu memang pro ka Ki Sabda jeung anu henteu kumanehna dipisahkeun, saha anu henteu resep ka Ki Sabda dibawa ka imahna Ki Marupati. Sedengkeun ai kuring mah jelangcang we asup da disangka jelema gelo meureunan sabodo amat kitu. Ngan kitu nu kadengena ku kuring jelas manehna ngarencanakeun hiji hal pikeun ngonjak ngajik, pikeun ngaruksak naon anu geus dibangun, naon anu geus ditata ku Ki Sabda jeung Panjisanan ayeuna. Memang kitu Ki Bakul. Hirup manusia memang kawas kitu. Alus ku alusna, goreng ku gorengna. Nu alus dipuja-puja, nu goreng oge dipuja-puja.
Nu alus aya pamikutna, anu goreng oge aya pamikutna. Jalma nu kumaha nu kitu nu kieu ge pasti aya pangikutna, aya baladna. Nya baladna teh jalma nu kitu we. Aya jalma nu tukang sidik pidik cail kaniaya, baladna jeung nu kitu deui. Bangsat jeung bangsat, santri jeung santri, kiai jeung kiai. Tara kabejakeun santri boga babaturan kagarong jatah tuh we jeung santri deui jeung baladna deui. Mohon Ki Panji. Jadi tong aneh lamun aya jalma model kitu. Ayeuna mah kuatkeun we iman urang. Maksudna kuatkeun iman teh urang nguatkeun iman tetep ngadoa kanu kawasa, tetep wiridan sanajan urang di mana wae keur leumpang wiridan wae. Wiridan mah ceuk paribasana ngapan oge ku wiridan. Lain wiridan teh kudu ngadekul wae di musola, lain kudu ngadekul wae di masjid. Di mana urang leumpang di dinya urang inget kanu maha kawasa, di mana inget eta ngaranna wiridan. Ngucapkeun istighfar astagfirullah jeung sajabana eta teh wiridan ngaranna. Ek bari leumpang arek bari itu teu kudu mamawa tasbih jeung sajabana bari leumpang hayang kapuji, henteu kitu. Tapi aya nu kitu ge nyakeun bae. Ngan nu disebut wiridan teh nu inget ka Allah terus-terusan di mana wae tempatna eta teh wiridan ngaranna. Ya. Kade eta jalma anu ngaran Marupati jeung Ki Sudal teh saha sabenerna Ki Sabda? Jadi kieu. Puluhan tahun katukang Ki Marupati, Ki Sudal jeung kula ngayakeun babadamian rahayat sakabeh rek milih pamingpin anu geus eueuh. Sabab baheula ieu pingpinan teh masih keneh kudulur kula samemeh kula jadi pamingpin ayeuna di desa Kumpal. Tapi pamingpin di dieu teh teu sagawayah pamingpin, henteu ditingali ku gagah jeung saktina, tapi ditingali ku akhlak jeung bijakna eta pamingpin anu mingpin di kampung Cikumpal. Kula teu ngarasa gagah sabab ilmu kula masih jauh lamun dibandingkeun jeung Marupati atawa Ki Sudal. Kula oge henteu ngarasa bijak, henteu ngarasa jadi jalma alus. Tapi kula ngarti naon anu dipikahayang ku masyarakat di ieu tempat. Alhasil pamilihan kuring teh tiluan antara Ki Marupati, Ki Sudal, Kisal jeung kula dimenangkeun ku kula. Sanajan dina eta kasebutna ricuh kasebutna. Sabab aya jalma anu memang tadi ge disebutkeun aya nu satuju jeung nu teu satuju, lamun ceuk kerena mah cenah aya nu pro jeung kontra kitu. Anu satuju kakuring kapamingpinan tangtu ngabela, anu teu satuju nyamerangan. Di antara anu teu satuju teh nyaetana anak buahna Ki Marupati jeung Ki Sudal nepi ka kiwari tangtuna. Oh, jadi kitu. Berarti eta Marupati teh jeung Ki Sudal jalma barisan sakit hati meureun anu nyari hate hungkul kitu maksudna. Bisa disebutkeun kitu. Bisa disebutkeun kitu. Tapi ka ayeuna teh manehna ngunek-ngunek ngan anehna Ki Marupati sanajan pernah ngancam ka kula teu wani datang ka kula. Kalah kanitah anak buahna pikeun ngoyag-ngoyag pikeun ngaismeun ka para warga, tapi untungna para warga hiji oge eueuh nu kaismeun. Para warga hiji oge eueuh nu milu. Malah sabalikna
ngarasa kesel ku anak buahna Ki Marupati anu terus-terusan ngagilisik. Tah tidinya kula teh boga anak buah sawabara urang, di antarananya si Bakul anu dijieun anak buah tur mata-mata. Ngan si Bakul dikukuti leuletik ku kula bisa disebutkan anak kula. Nu dititah ku kula si Bakul pura-pura pire. Kaharti kitu mah ku kula. Naon wae nu kadenge teh ku anjeun Bakul? Jadi nu kadenge ku kuling teh memang kitu. Ki Marupati teh seolah-olah hayang ngancurkeun naon anu geus ditatan, naon anu geus dijieun dina waktu ayeuna ku Ki Panji-sanan jeung Ki Sabda. Sabab dianggapna rahayat ieu jalma gelo, jalma anu poloho. Make jeung nuturkeun cenah ka jalma nu anyar pinanggih anu mana eta jalma anyar pinanggih teh nu mawa ajaran anyar anu ngaranna agama Islam. Intina Ki Marupati jeung Ki Sudal mawa anak buahna tur ngaismuan para rahayatna apanan nya. Ayeuna teh kapanan encan sapinuhna di kampung urang teh jadi agama Islam, nganut agama Islam. Satengahna tangtuna masih keneh ajaran-ajaran anu memang diajarkeun tinu ti heula agama urang anu ti heula geuningan nya Ki Sabda. Memang bener. Jadi ayeuna kudu kumaha cik ayeuna cek Ki Panji. Panji-sanan harita ungut-ungutan bari ngerungkeun tarangna nandakeun mikir kudu kumaha carana. Ayeuna mah kieu Ki Panji. Lamun naon anu disebutkeun Ki Bakul, Ki Marupati jeung Ki Sudal memang hayang ngeundeuk-ngeundeuk naon anu geus ditatan ku urang ayeuna. Hartina urang kudu ningkatkeun kawaspadaan. Beurangna jeung peutingna urang kudu caringcing pageuh kancing saringset pageuh bisi aya maung gajumuk gajah mata. Tangtuna urang sadayana kudu waspada, urang sararea ayeuna kudu paheyeuk-heyeuk leungeun ulah rek patoja ieu. Ulah nu sawareh ka ditu sawareh ka dieu, tapi urang teh kudu bener-bener gotong royongna dina sagala rupa, lain ukur dina bangun. Tapi dina nangkatkeun kawaspadaan supaya keimanan ulang ulah kaganggu deui teh nyaeta urang teh kudu terus manteng kana Maha Kawasa, kudu dilobaan hartina kudu sering-sering kau pangaosan. Sabab ku seringna pangaosan ajaran-ajaran oge tangtuna beuki lila beuki ngarti naon anu aya dina eusina pangaosan eta. Benar kudu kitu. Jadi ayeuna mah pangaosan anu biasana dina saminggu teh sakali, ayeuna mah kudu aya 3 kalina. Minimal 2 kali. Cokot waktu anu memang tepat. Urang tisaprak jeung masjid ieu teh ngayakeun salat jumaahan kakara sakali. Tah dina engke tos jumaahan dina waktu nu bakal datang urang didinya ayeuna urang mimiti nyingsingkeun leungeun. Taki-taki dina sagala rupana lain kur ngajaga ajaran-ajaran anu geus diterapkeun, tapi oge kudu ngajaga kawaspadaan teh di jalma-jalma anu sirik-pirik jahil kana aya. Insyaallah urang bakal nerapkeun anu disebut pugeran. Sabab ku pugeran eta anu ngarupakeun ilmu silat anu tangtuna jang olahraga tangtuna. Di balik olahraga supaya urang sehat teh tangtuna bisa nangkis dina sagala rupa masalah. Utari teh urang bisa aya mau ngamuk gajah meta. Lamun urang boga ilmu silat tangtu, urang santeuna sama meh lumpat bisa ngalawan heula pan. Gitu. Benar. Tapi saeutik kedena warga di dieu teh memang ngabogaan ilmu silat yang tina naon. Sabab ilmu silat anu diajarkeun ku urang dieu khususna ku Ki Sabda tangtu beda jeung ilmu silat anu diajarkeun ku kula. Kula ngajarkeun ilmu silat teh tangtu jeung maripatna beuneunan. Oh gitu. Bener.
tong boro-boroning anu geus sakti, tong boro-boroning can anu naon teh maksudna anu encan ngabogaan ilmu. Sanajan jalma anu geus ngabogaan ilmu ajian kasaktian anu hebat, tangtuna bakal katarik ku ilmu silat anu diajarkeun kula. Sabab ilmu silat anu diajarkeun kula jelas ngandung harti jeung kamanfaatan anu muslihat. Wah, rada katarik kula ieu. Tina naon? Memang diajangkeun ka jalma-jalma. Ieu nu diajarkeun di turunan kula. Memang saha kitu turunan Ujang teh, turunan Panji Sanan teh. Kula ari boga bapa mah ngaranna Sabtolilo. Sabtolilo. Benar. Aduh. Kula pernah ngadenge dina hiji waktu eta Sabtolilo teh saurang pandita nu gagah sakti mandraguna anu ngabogaan ilmu nujum, bisa nyaho di waktu nu bakal datang komo deui nu saencana. Saencan kajadian manehna geus apal saeunggeus kajadian komo deui. Di mana ayeuna Ki Sabtolilo? Aya di hiji tempat anu tangtuna moal bisa kejamah ku bangsa manusia seperti urang ayeuna. Iwal jalma-jalma nu tangtu kawas kuli, kawas kurang anu bisa nepungan anjeunna. Sabab eta tangtu kula bisa nepungan sabab kula memang anakna. Tapi kerja mah lain. Laas moal bisa nepungan anu ngaranna Ki Sabtolilo. Sabtolilo. Kula tiba heula cita-cita hayang papanggih jeung ngaran jalma nu ngaran Sabtolilo. Sabab eta jalma nu ngaran Sabtolilo lain kur pandita anu sakti, guru anu kamasyhur. Tapi Ki Sabtolilo hiji jalma anu bijak anu pernah kadenge kana ceulik kula. Ngan hanya akal. Kula pernah neangan tapi teu manggih di mana tempatna Ki Sabtolilo. Geun bae teu panggih jeung Ki Sabtolilo. Kula anakna bakal ngabantu karena naon anu jadi persoalan Ki Sabda di kampung. Duh, kacida bagjana kula ieu. Ayeuna kula jujur, keluarga, anak-anak kula ngarasa kabantu ku ayana. Gusti Panji Sanan dieu pitempatan. Nah, datang tebet paneuri kalah kula geus kolot ayeuna kakarak datang. Sabab kula memang kudu binuhan heula ilmu panemuh jampe pamake. Anu masagi tangtuna. Sabab geun dina nyebarkeun agama. Dina nyebarkeun pangabisa henteu cukup ku atok-atokan. Kadang jalma sok hayang nyoba, kadang jalma sok hayang mertala. Kula anu tangtuna nyiapkeun segala rupana, anu tangtuna kula teu boga cita-cita tadina, tapi kula memang dititah kudu jadi bapak. Diparentah kudu jadi bapak, kudu kieu kudu kituna. Kula sama sakali teu boga tujuan arek lunta. Teu eueuh gilisir angin kula kudu lunta. Tapi memang bapak kula anu nyaho. Kula ditugaskeun. Sanajan kumaha kula turutkeun kana parentah nu jadi bapak. Nu sabenerna kula oge boga misi anu lain, anu tangtu anu lain, nu mah bisa dicaritakeun ka si sawah. Aya misi anu lainna, aya misi anu lainna. Naon kinten-kinten ieu sugan? Hampura Ki Sabda. Kula mah bisa nyaritakeun khusus hate kura nu apal. Oh, sawios. Tah ayeuna mah kitu we. Urang sakabeh kudu ningkatkeun kawaspadaan. Sakumaha anu diomongkeun ku kula tadi. Ulang ulah lengah. Sabab urang lengah saeutik urang geus aya nu ngarodoh. Pang-pangna lain ku masalah itu, masalah ieu tapi ku keimanan. Manehna bisa ngabibita ku itu ku ieu. Lamun urang kabita berarti urang gugur. Pertahankeun. Ki Bakul. Mohon
Jang Paden Panji? Anjeun isukan kudu milu jeung kula. Ka mana? Ka hiji tempat. Sumangga. Aya naon kitu Ujang? Ki Bakul kudu jadi hiji pamimpin dia pitempatan. Pikeun ngaganting ke si Ki Sabda. Sabab Ki Sabda anu memang dina hiji waktu kakeunaan ku kolot, kakeunaan ku pikun. Jadi kudu aya gagantina Ki Sabda engke di pitempatan. Cocok jeung sapamadegan kula geuningan lamun kitu mah. Apanan si Bakul diurus ku kula, di itu ieu ku kula, diajarkeun sagala ilmu panemuh jampe pamake ku kula teh. Tujuan kula teh kitu. Kula moal salawasna hirup, kula bakal aya pikuna, kula bakal kakeunaan ku ajal. Lamun di kampung eueuh gantina, walah cilaka. Leheung-leheung gantina anu memang sarua bijakna, sarua ngartina karahayat, sarua ngayumanana kana naon kabutuh rahayat. Tapi lamun henteu, kula aya kepentingan pisan ka Ki Bakul. Wayahna isuk-isuk urang indit Bakul. Sumangga Den. Sanggeus puguh kitu mah Panji Sanan Ki Sabda Ki Bakul harita. Ki Bakul anu tetep jeung masyarakat nu lain mah pego. Tapi jeung Ki Sabda atarawi Panji Sanan Ki Bakul meuni bentes nakaranan boh itu jeung ieu. Sabab si Bakul geus dirancang ku Ki Sabda yen si Bakul memang bakal dijadikeun hiji pamimpin di eta desa pikeun ngaganti manehanana dina waktuna anu memang hiji waktu pasti bakal datang.